Nah, apakah wiridan teh bisa jadi gelo atau enggak saya? Adi kira-kira matak jadi gelo mah ngajedog gatong wiridan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Kang WH. Kali ini tim kami mendapatkan pertanyaan seputar wirid. Kang, tolong jelaskan wirid, karena ada bahasa yang mengatakan jangan terlalu banyak wirid karena bisa membuat gila. Oh gitunya. Nah, ari wiridan maka bisa menyebabkan gelo sok aya jalema teh anu gelo ku wirid geuninnya bahasanana teh kitu. Nah, apakah wiridan teh bisa jadi gelo atau enggak saya? Adi kira-kira matak jadi gelo mah ngajedog gatong wiridan. Meureun kitulah cek paribasana nama pemirsa. Oke, urang jawablah saeutik we sebatas pengetahuan simkuring we meureun nya. Palebah wiridnya pemirsa. Dasa benerna nama teu aya wiridan anu matak jadi gelo. Wiridan teh ibadah. Mun cek kiai mah naon nya mantarokal wirda pahuwa kirdun gitu. Saha jalma anu tara wiridan eta teh disarupakeun teh jeung monyet kan gitu cenah. Ari teu wiridan berarti aing teh monyet. Ari wiridan kalah jadi gelo. Kumaha ieu teh asal lieur? Palebah wiridan, ari wiridan mah da ibadah pemirsa lah geus pada nyaho meureunannya. Ayeuna ku urang dipikir maknya tina akibat urang ibadah ka Allah, tina akibat wirid, tina akibat ibadah ka Allah, maknya jadi matak gelo. Atuh geus tong ari ibadah tong wiridan ari kira matak gelo mah berarti aya naon di balik eta wirid teh gitu. Tah nu matak jadi gelo mah ieu mah sapamanggih abdi nya pemirsanya punten nya. Wiridan mah teu aya nu matak jadi gelo lah gitu we. Da gelo mah lain ku wirid, gelo mah ku kahayang. Ku kahayang pemirsa gelo mah. Jadi eta sosok jalmi mun teh mah wiridan berangkatna ti mana? Apakah berangkatna teh tina kahayang atawa berangkatna teh tina keikhlasan seja ibadah? Ta anu matak jadi gelo mah berangkat wiridanana tina kahayang. Manehanana nu matak daek wirid karena hayang naon? Karena hayang bisa naon, hayang anu dan lain sebagainya. Tah kahayang eta teu kasampean, jadilah pusing, jadilah lieur, gelo we tungtungna nama. Sabab naon? Ari kahayang mah berangkatna tina hawa nafsu. Hadirna kahayang itu berasalna tina hawa nafsu. Jadi we anu matak ongko nu dibacakeunana teh wirid bismillah atawa wirid bacaan-bacaan naon, tapi maknya maca bismillah kok jadi hadir jurig, maca bismillah jadi hadir bangsa jin kafir. Ta eta teh urang kudu bisa ngaca diri, urang berangkatna ti mana? Oh geuning paingan urang mah maca bismillah teh nu hadirna teh bangsa jin kafir, dah berangkatna tina hawa nafsu. Berangkatna urang maca bismillah teh tina kahayang, hayang sesuatu. Kulantaran berangkat tina kahayang, jadilah loba jalema anu wiridan teh jadi garelo kulantaran katari ku doa eta, katari ku bacaan eta, katari ku kahayang intina nama. Sehinggakeun bangsa jin-jin anu aya di sekitaran eta teh dara rongkap nararempel kana raga. Gelo we teh jalema teh. Nah anu matak jadi gelo kulantaran cek bahasa kolot baheula mah kabur pangajian. Ai kabur pangajian teh leungit sukma, lemutan. Nah, bangsa jin daekeun nempel dina raga asal lelemutanana leupas heula hiji. Baru jin eta bisa nempel. Semakin loba anu nempel bangsa jin, otomatis lelembutan ge semakin loba anu kaluar. Ku ayana lelemutan sukma eta kalaluar, raga jadi teu seimbang, jadi koneksina teh kurang, jadi lemot, jadi ngaloding loba teuing sampah lamun dina HP mah. Jadi kudu di reset, kudu diinstal ulang. Tak kudu dikembalikeun deui sukmana, kudu diingkah-ingkahkeun bangsa jin nu nempel tina raga,
sukma na ditarik deui dilebetkeun kana ragana baru insya Allah eta jelema kembali deui normal gitu. Tah eta praktek disebut gelo ku wirid teh sebenarnya mah teu aya gelo ku wirid, gelo mah ku kahayang. Lamun wiridanana berangkatna seja ibadah lillahi ta'ala teu aya unsurna naon, moal datang jurig kana awak teh. Maknya nu dibacana ge bismillah aya nu datangna jurig, nu datangna hantu asaku aneh. Matak berangkat matak wiridan nu matak jadi gelo mah lain tong nyalahkeun kana wirid, nyalahkeunana kana keberangkatan manehna baheula hayang naon. Lamun kitu mah lillahi ta'ala teu hayangna naon seja ibadah ka Allah moal wat matak gelo. Beuki lila teh bacaan, beuki loba bacaan teh beuki nikmat, teh beuki geunah. Sababna di jelema kan aya unsur, aya berbagai unsur lah, salah sahijina nafsu nu diterapkeun ka bangsa jelema. Tah nafsu eta anu ngageroan bangsa-bangsa jin anu aya di sekitaran ieu, nu aya di sekitaran maranehna. Jadi ngararancik dah kulantaran berangkatna tina hawa nafsu teh ya. Tapi lamun berangkatna seja ibadah lillahi ta'ala mah malaikat nu hadirna lagi tina bacaan mah. Makanya nu dibacana Quran nu datangna juri gasaku ararane. Tah jadi kasimpulanna nama meureun pemirsanya rek saha wae oge lah anu wiridan anu keur diajar ngelmu sok we diajar mah diajarlah seja ikhtiar seja ibadah lillahi ta'ala entong dikait-kaitkeun teuing kana kahayang anu tinggi engke ta efekna bisa jadi bisa jadi gelo meureun kitu engke datang deui hadir deui bahasa gelo ku wirid padahal mah teu aya bahasa gelo ku wirid. Gelo mah ku kahayang, lamun kahayangna bersih mah hatena moal wat nu hadir teh moal hantu moal jurig tapi malaikat. Tameureun sakitu we nya pemirsa kanggo jawaban anu naroskeun anu komen anu naroskeun seputar naha make aya bahasa gelo ku wirid. Hampura mun teh mah aya kakurangan atawa aya kacaletot bahasa mungkin eta mah tina kabodohan simkuring lah nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokona mah sakali deui tong hilap like, komen, subscribe, share. Sareng saha wae anu hoyong komen atau aya pertanyaan, aya unek-unek bisa ditulis di kolom komentar anu aya di handap nya. Sareng bisi saha wae anu hayang diberesihan imahna tulis we di kolom komentar.